anu jadi sesepuh di wewengkon Kajabiti duta sawarga Maniloka kekasihipun Kaneka Putra Resi Guarsi Resi Nerada Wireh Resi Nerada kapeto ku Hyang Otipati Jagatna tapi kengahaturanan lingih ieu Batara Brahma sarang hiji murang kalih hiji nonoman daya sanes kakasihna Raden Wisanggeni anu tikawit lahir tuk dugi ka parantos nonoman ieu teh nampi didikan rohanina didikan jasmanina oge katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaanna teh ku Batara Brahma tiduk sinageni nyaeta ieu kakasih Wisanggeni teh salah sawios putrana Arjuna panengahing Pandawa di salah sawios widadari anu diange ganjaran atanapi hadiah ke Arjuna dina mangsa pemberontakan di sawarga anu ayeuna ieu murang kalih teh maksa diturunkeun ka alam marcapada pikeun nepangan ramana panengah Pandawa Arjuna sok sanaos ibuna nyaeta Dewi Tunjung Wiru teu tega dikantunkeun ku putra Wireh bade kaluar ti sawarga ngajugjug ka marcapada nepangan Pandawa nyata panengah Pandawa Arjuna panengah Pandawa ya saurnira anak panjang sinenggi ya senengi sabda panjang sinengi sabda ngasih ora katara
Sumama Rebang-rebang diluluk layang kang kiri Yenatak layang kang kiri Tawis pinuncap lambangan ya perlambangan wala salin sumabda salin sumabda di jonggring salaka sawarga Maniloka ya hiji di wewengkon Sidik Udel-udel kasepuhan duta sawarga Resi Narada ngahaturanan lingi Batara Brahma kawuh ieu Raden Wisanggeni putra penengah Pandawa Arjuna Syamit tungkul hamari keludat mah nerimang sabda ajrih ningali pamor sang resi watek wantos Resi Narada dudu wong samanea salah sawios dewa anu parantos tutas tina didikan rohani lan jasmani ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun lakadala bagja cu anak king anak buah Brahma oge incu kula Wisanggeni yap kaharep tiuk kasih kaula wa nampi rebunuhun laksa ketika bingahan karo pihak pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semua sungkem kunjuk panjenengan Ramawa nuhun kasih pujastuti hidup ditampi kudua leungeunkeun sajeng katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka matur nuwun wa kalih dati eta tansah diajeng-ajeng aya pikresal naon ieu teh Purwa putra nampi pangangkir oge ieu pun incu heula ka dieu incu kaharep kasep ya wayah dalem Wisanggeni nampi kana pembagi kelayan ngahaturkeun semahong arsana maya semah wayah dalem ayeuna dampa sampean pangresa eyang bagja nuhun bager nuhun kalihna ti eta aya pikersaeun naon ya tansah diajeng-ajeng teu geuning aya naon kieu bager aya saperkara nyata wa bagja ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan hidup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir uang kadua nati eta sakaligus gua salaku duta sawarga bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka hidup anu dina ngajalankeun kawajiban kadewaanana teh teu ngijing sila bengkok sinemah ngadeksa cekna nila saplasna teu aya kuciwana atuh ku kituna wajar lamun ieu prestasi-prestasi hidup dina ngajalankeun kadewaan anu tina luar biasa pagawean hidup teh sasat nyugemakeun ka hamba rakyat nagara
wajar lamun ngahaturkeun layang pangajian anu saluhur-luhur malahan cing bisa dipika contoh ku jalma-jalma anu sapaneurieun hidup sabab pining jadi pamimpin teh teu gampang goreng ku gorengna hade ku hadena bakal jadi omong balarea anu mawi cing hati-hati kaset ti ayeuna kaharep nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan taliti jeung hati-hati garan-garan ai pamimpin teh landung kandungan lair Aisyah malah kan mipit amit ngala menta nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyukruk walungan mapai wahangan ulah getas harupateun jeung sajabana gerak serak delek anu tilu diantarana tekad ucap jeung lampah kade cing hati-hati bager anak diestokeun tah sajabana ti kitu purwa dihaturanan linggih teh da oge kapeto ku tuang rama nyaeta ti karaton Himawat karaton kasucian nyaeta ti Hyang Otipati Jagatnata di mana nyaeta ieu teh aya kajadian meureun karasa ku hidup kawah Candra di muka anu sakitu ngagolak luar tina biasana nimulkeun hawa panas hareudang jeung bayeungyang nimulkeun pangaribawa anu goreng ka ieu sawarga anak ditinggal dina kaca trenggana si horeng si mana horeng ieu teh nyaeta aya anak manusia anu aya di sawarga taya teh saleutik gedena ieu budak da puguh turunan manusia sanajan anak widadari tetep kudu ngaliwatan heula di istrenan jadi ulah lila aya di sawarga lain harti nang ngusir tapi ieu budak teh lamun bener-bener hayang betah di sawarga hayang balik di ka dieu wayahna kudu nyorang heula kadunya bakal aman di ieu sawarga ieu budak cicing engkena lamun ieu budak geus aya panghampura ti bapakna da puguh indung mah aya di dieu nyaeta kantun weh aya panghampura tinu jadi bapakna ngan wayahna kasep engke di mana hidup dek balik deui ka sawarga teh ai jalan ka dieu mah bakal rumit hese capek susah payah pait getir lara balangsa kudu kasorang cinekna tidunya dek ka sawarga teh kudu ngaliwatan peurih heula ka karak bakal aya peurah wayahna bager tah kitu geuning lain hartina ngusir kasep malihan parantos jadi cita-cita wayah dalem yang naon wireh putra teh hoyong terang anu jadi bapa tageuning atuh pucuk dicinta ulam tiba lamun kitu macarana mogok mangih gorowong aja jalan komo mentas keur mah budak hayang katurug-turug da pelaturan di sawarga sabab penduduk sawarga teh diantarana Sang Hyang Dewa Batara sedengkeun hidup can menang gelar naon-naon lamun di dunya mah meureunnan bakal di demo lamun hiji pamimpin ijazahna ijazah palsu kade nya dawuh kaula nuhun jadi ulah nyieun pasualan
wayahna kasep wayahna su lain hartina ngusir tetap hidup teh lamun hayang bener-bener jadi penduduk sawarga teh kudu ngaliwatan heula di dunia eta ilmu teh kudu diamalkeun di dunia ai bener bager dilampahkeun di dieu moal aya nilai moal aya ajen tah geuning heuh kitu bisa na aya nilai keur anjeun aya nilai tambah teh lamun kuat ku cocoba ku gogoda ku ujian sabab bongan hidup teh turunan manusia ai manusia teh nu dimuliakeun ai ngaran-ngaran barang anu mulia boh dijual boh dibeli tetep kudu diuji heula contona emas nya dawuh kaula nun diestokeun ya wayahna ngan syaratna ulah ara ulah subaha dina nyeng hareupan rupa-rupa kapeurih di alam dunia naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ngan ulah ngariripuh maneh engke teh ulah ngalilir maneh cinek nama hidup teh ulah jadi hayang pagawe tetap tapi kudu tetap digawe anu senang mayat tetap digawe bakal mah seneureuy bakal mulus rahayu gembleng salamet lamun hidup tetep digawe moal bakal bingung oh nya timalan tak itu kasep kitu kasep cu perhatoskeun da moal aya nilai di dieu mah cu ngajalankeun kahadean teh di sawarga mah bisa teh hidup bakal aya peunteun lamun hidup aya di alam marcapada di alam dunia anu pinuh ku romantika kahirupan romantika diestokeun kaula nu nya leres wayahna tak itu Indra da parantos bebeja ka indungna mah malahan indungna mah hampir ngelepok ditinggalkeun budak pasti da ka anak nu matak dinas ku pangeran oge Allah moal dek hampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura indung jeung bapa naon sababna sabab cing inget kasep indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung teu pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyerikna kalangkung-langkung rajeun anak rungsing indung tara ieu pusing sanajan mineng ngising kana samping paribasana pusing leres kaula nu komo keur direuneuhkeun mah geus 8 bulan indung nang karak eungap sare teh nyagigir nyeri nang kuban teu bisa pisan ditemak deui ku ngajuru-juruna maot nepi ka guyang getih dendam indung kana dan teu malah nu aya mah welas jeung asih malah nepi ka disakolakeun ti mimiti taman kanak-kanak ka SD, SMP, SMA nepi ka universitas paribasana nepi ka boga gelar nepi ka boga gawe nagih indung ka anak atawa balitungan nuntut jasa indung bapa henteu nuntut jasa nu matak moal ngahampura eta pangeran ka anjeun upama tanpa ridho hampura indung jeung bapa wayahna gerak menta dihampura heula sujud ka bapa hidup da ka indung mah geus aya budak nya timalan kaula nu kade sing hati-hati di dunia bakal datang pangbibita di dunia bakal datang panyingseunan tong borok maka jeung campur jeung batur dina diri sorangan anjeun oge bakal aya nu haharewosan nyaeta ti golongan jin dina hate anjeun kade sing hati-hati sing bisa misahkeun jeung milih ari di dunia manusia salilana bakal panggih jeung rugi nu kumaha nu moal rugi angin jalma iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan dibarengan ku sobar tanu kitu nu rugi teh moal aya rugi sama bulan moal leres kaula heuh ngabejaan soteh dumeh da eyang mah lila di dunia mah heula kungsi tapak di laut di ambang samudra timalan memeh kieu teh lu teu gampang kasem teu
istilahnya teh banyak makan garam. nya timalan kaki tu geuning su udah yang oge sarua we atuh saha nu teu melang ditinggalkeun ku incu da puguhan nu nepi ka memeuti leuleutik nganya kitu lamun hayang ngahiji deui teh mah di dieu wayahna we kasep kudu kadunya heula kudu nyorang heula ripuh ulah hayang ujug-ujug senang kasep timalan wayahna tong boro urang tingali hayam ke di dunya tingali keur leutik keneh mah eta ku hayam teh dikekepanjang-jangna teh nepi ka ngarimunan anak-anakna geus gede eta anak teh lamun teh mah babarengan wae da dipacok diusir ha eta teh ilmiah kasep tong boro make jeung hayam ngusir anakna artina disapi yeuh manusia ge baheula kapan Eyang Adam nepi ka disingkahkeun ti sawarga ka dunya nyaeta bongana ngalangar hiji pelaturan teh taku kituna jeung tibatan ke kaskep diusir mending ayeuna ini sorangan kahartos pisan eyang Bisa teu moal bade nyeri hate kalayan da puguh kedah kitu kuduna bener tah kitu kasih daek noreh teh mimpi ngari. wayahna pengalaman kasih pengalaman nya kade engke di dunya teh bakal aya jelema anu rupa-rupa nu make kedok ngange kedok bakal make kedok agama make kedok agama make taun make bismillah segala maca Quran tamat daripada hak itu udah tukang tipu nah seueur kitu loba eta rek ngaganakeun duit pugu duit mayana ge di bank rek ngaganakeun duit make jeung ngadoa Fatihah segala dipake temahna kaituna pake nipu eta teh dipake kedok agama teh loba Ngarukan sama rukungan. nu matak pentang ku hidup ku senjata cakra ai cakra barang namanya tadi kresna ai eusi namah dina hate urang kudu seukeut di sakabeh penjuru Di masing-masing jalmi seukeut paningali seukeut pangdenge seukeut pangrasa jeung sajabana dawuh los lain ngusir ejang Indra jajabkeun ka itu kalawang selamat tangkep nyaeta cenah turun kamar sapada cenah nyaho di rupa bapa nyata Arjuna teh timalan dia stopkeun we rampung teu tutas pangandika beral lumampah jeung lumaku jigra ieu dadahane pun insuk tiasa ngahiji dewe sareng urang ke kapayuna amin ayo cu bukan niraya lumunur bebet niraya ngerana kondor saking pangkonan wayah ampiya mudah-mudahan we
bisa ngahiji deui jeung urang sawarga budak tanya sumuhun budak-budak oh da kadina ge turunan di sawarga ngan danya kitu cuk kumaha ulah sabab ieu teh kena ku pelaturan sumuhun da manehna can aya jabatan naon-naon aya di dieu kedudukannya hartina can aya jasa sumuhun nu matak kudu aya jasa heula pinuh ku pangalaman di alam marcapada kedah nuna do nuna jasa oh di marcapada da puguh eta anu ngagemlengna di dunya atuh cu sumuh ujianana di dinya ujianana di dinya ngan da puguh dunya syarat anu mutlak hirup di alam dunya teh nyaeta ulah ubud dunya anaon hartosna hirupna teh kudu sigar tengah oh kitu leres lain ulah dudunya sumuhun ai dunya mah pek gerateangan sing saperti urang hirup dek ribuan tahun muhun leres ngan sing inget yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaranana hartina urang teh kudu mikiran soal akhirat jadi kudu saimbang antara dunia jeung akhirat ya kanza kedah palan paginten 10 oh da jelema mah beda jeung sato kanza awak ke benten kula ai sato masa samat pae sumuhun tapi ai manusia mah bakal aya balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang oh kitu sumuhun tinggali dina rukun iman kapan urang teh kudu percaya kana papasten hade jeung goreng percaya kana poe akhir ya kan sumuhun leres